Bener sih Akang teu ngajakan ngalah jagong. Ari ka kebon ngalah jagong teh inget keur budak baheula dibawa ku aki ngalah jagong. Baheula mah lamun panen jagong teh dipilihan heula nu alusna jang bini tuluy digeugeussan. Gantung-gantungkeun tah di pipir imah teh. Ajajan ayeuna mah geus teu katingali. Di dieu mah inget baheula keur leutik. Supaya tukang dagang cincau geuning. Sok nukeuraan ku jagong. Akang ge ngalaman bener eta teh. Lamun aya tukang es geuning es anu di suhu tuluy di gepokeun dibanyur ku hinca gula. Teu make duit. Ditukeranna teh ku jagong. Eta tukang cendol, tukang cincau, jeung tukang es baheula. Ditukeranna teh ku jagong. Kaciptanya balik imit berat. Balik berat. Memang keur hese duit meureun baheula nya kan. Ayeuna geus beda deui. Cag bakar jagung, bakar jagung. Nuju ngadamel jagong, teh melak mah henteu katur ngadamel we. Melakna mah henteu teh. Yo, ngadamel jagong, damel jagong. Nuju ngadamel jagong. Jagong cengek, hatur nuhun ka nu gaduh kebon. Ngiring raosna ngadamel melakna mah henteu. Heuh, hatur nuhun ka Tampi. Kasayanana mugi barokah. Yuh, damel jagong tuh. Damel jagong tuh. Ih, bakar jagong, bakar jagong, bakar jagong. Tuh, mantap, bakar jagong. Ya, yuk, yuk.